Hayu urang lanjut teras kapal bah ditu euy. Tuh aya oge si ibu eta, minat oge geuning Bu kana batu teh. Meni dipoekan kieu nya, aja gitu. Teu dicaangan teh meureun, weh rada dramatis meureun sobat dulurnya. Ningalina di ruangan ieu masih nembongkeun koleksi-koleksi batu mah. Oh, tuh masih kena loba sobat dulur batu-batu nama euy. Ieu masih ga kandungan mineral gitulah pokona mah. Tah aya tingali gambar-gambarna lur. Nembongkeun ning tina jero bumi teh batu-batu teh kararieu geuning. Sok rek kepo mah tingalian lur ka dieu baca-baca lah. Tong saukur ngalewat hungkul. Bari ningali batu teh ningali heula penjelasanna di luhur kan aya gambarna. Heueuh bener sobat dulur hampuranya. Urang poho euy. Jang infokeun tentang museum ieu teh nya. Jadi kieu lur, museum geologi teh mangrupakeun museum anu nyadiaan berbagai informasi anu mengenai aspek kebumian sareng hiji-hijina anu aya di Indonesia cenah lur. Lokasi museum geologi ieu ayana di Jalan Diponegoro nomor 57 Cihaur Geulis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Nah, museum ieu teh ngagaduhan koleksi mulai tina materi-materi geologi, tina fosil, bebatuan dugi ka mineral. Sakabeh koleksi sareng materi geologi di jero museum ieu mangrupakeun hasil tina pangumpulan salila gawe lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Ya lila oge nya. Didirikan tanggal 16 Mei 1828. Salila perjalanan waktuna, museum ieu teh pernah lah direnovasi. Teras dibuka deui tahun 2000-an. Baheula ieu mah lur, cenah gedung museum ieu teh didesain bergaya art deco. Teuing teu ngarti naon lah. Anu ngalibatkeun 300 pegawai bangunan sareng ditaksir nyiepkeun dana 400 gulden. Nah, memasuki masa Perang Dunia Kedua, pamarentah Hindia Belanda ngajadikeun bangunan museum ieu teh sebagai markas angkatan udara. Teras saat masa pangdudukan Jepang, museum geologi dikelola ku Kogyo Jimuso anu dirubah ngaranna jadi Chishitsu Shohaso. Sedangkan saat Indonesia tos merdeka, museum ieu berada di bawah pengelolaan Juwatan Tambang sareng Geologi. Nah, gitulah asal usulna museum ieu teh lur, bisi hoyong apal mah. Nah, sobat dulur, Museum Geologi Bandung mangrupakeun bangunan 2 lantai anu sababaraha ruangan ngagaduhan koleksina lah masing-masingnya. Nyaeta lantai anu kahiji ngagaduhan ruangan utama berupa ruangan orientasi, ruang sayap barat, ruang sayap timur. Dina tiap-tiap ruangan nyajikeun berbagai keayaan informasi anu hipotesis terjadina bumi, gunung-gunung api aktif di tanah airnya. Nyajikeun informasi sejarah perkembangan makhluk hidup di masa primitif dugi ka masa modern. Nah, di ruangan eta lur terdapat kumpulan fosil tengkorak manusia purba di Indonesia sareng artefak anu ngagambarkeun perkembangan budaya. Teras lantai anu kadua ngagaduhan 3 ruangan utama, nu barat, nu tengah sareng anu timur. Pengunjung bisa ningali maket pertambangan emas terbesar di Indonesia, nyaeta Pegunungan Tengah Papua. Ya, secara umum lah, koleksi Museum Geologi Bandung ieu teh terdiri tina 250.000 bebatuan, tina mineral,
sareng 60.000 koleksi fosil nu sajabana. Omat lur, jam buka sareng tiketna sobat dulur kudu nyahonya. Tiasa dikunjungi setiap dinten Minggu, Salasa, Rabu, Kamis sareng Sabtu. Jam bukana antara pukul 10-an lah dugi ke jam 1-an. Harga tiketnya murah pisan lur, terjangkau pisan Ngan 3.000 keur umum mah, 10.000 kanggo wisatawan asing. Tuh lur tingali aya kereka dinosaurusnya, kuat gede gitu Di dia aya monitor ya, agak bagong naon ya. Hei, kuat canggih kieu bener Bisa ditinggalian gusar geser kieu nya. Oh, sobat dulur pasti resep lah main kararima meureun. Bisa mindah-mindahkeun gambar tuh. Tingali penjelasanna aya sok baca arek kepo mah. Jadi pelajaran keur maraneh lur. Bisa yang apal bagong nyaman baheula nu kieu ye. Tingali penjelasannya sok baca. Yeay sobat dulur tingali eta gede gitu kerangkanya, asli ya mah matak muringkak bulu ya mah lamun saanyana ieu hewan atawa dinosaurus ieu masih aya sebatak bahaya ya mah tapi salut kanggo anu sabar itunya orang akareolog karari itu ngumpul-ngumpulkeun tulang karari teh da lila meureun lur. Nyaeta kanggo saha deui meureun keur umat manusia oge sih, kanggo pelajaran gitunya mengenal budaya sareng sejarah zaman baheula. Nah, iya aya monitor dia. Ulang tingali gajahna, gajah purba emang nyalurnya. Kuat beda-beda kieu jenisnya gajahnya. Ampun loba pisan tah sobat dulur penjelasanna baca atau kemaneh lamun arek di mangke Oke jeung aya jenis gajah tanduk panjang kieunya tanduk gadingna nu kieu mah ngaranna nya kuat kapada gieu ieu gadingna bahaya mah tak celakaun ya mah lamun pangi jeung jelema sakirana masih ayanya. Cing ayo ulang kapal lebar itu aya naon siga ngarumpul gitunya naon eta tengkorakna gebet pada gitu tirek menurutnya eta mah dinosaurus tirek mah serem pisan bener mun sakirana aya keneh nih. Asli malur ieu mah matak lamun mau barudak ka ieu geus matak atoh juga nama nya budakna nu kumaha heula atuh lur anu sieuna mah meureun anger jebleh atawa mewek meuning anu kieu mah. Nah lur di dieu oge nembongkeun model jenis-jenis lauk purbanya tuh tinggal na monitorna aya na filmna tingali oge ya kerangka lauk nanya ya kade lur tong salah paham ya oge bentuknya siga asin tapi lain teh lauk teh kerangka lauk purba mah da beda tuh ngai pada kieu. Lanjut kepala bah dia ya ulang tinggalian dia aya naon ya.
masih kene kana perbatuan sobat dulur. Tinggal ieu batuna naon hideung kieu. Cik ulang ketok heula. Teas euy. Geus lah. Ulang asup kapal bahar itu ya naon tuh si ibu eta tuh. Nuturkeun yuk. Keula menerkeun lah kamera euy rada teu geunaheun nya keula. Masih kene aya ruangan ieu ieu mah euy. Sigana mah khusus keur manusia purba sigana mah tuh tinggalnya. Tah sobat dulur tingali ieu. Gambar-gambar jelema purba teh siga model kieu nya ningali tah. Si Tete kuat depang-depong gitu euy momotoan juga nu heulah. Anjir, eta makhluk naon anu dipajang paladinya euy. Tinggalian ku ibu-ibu di. Ket hideung gitu makhluk naon eta. Manusia kerdil buluan hideung beurnya ieu mah tingali. Kat kitu seremnya. Nah, lur tingali bentuk sirah-sirahna nya tengkorak ngali baredake jenisna nya. Tuh kot kepanjang kieu de etalaseuna dipajangkeun lur. Tinggalian bentuk-bentukna gerde kieu nya bentuk sirah zaman baheula. Itu palebah ditu euy aya filmnya naonnya. Oh, film manusia purba namanya tingali minta kuat bool anjing nekat tinggalin. Banyak pisan yang makhluk aneh ya euy. Ayo ulang terus ke ruangan palebah itu ya naonnya. Alah tinggal itu kuat di ruang riung gitu ku ibu-ibu sareng barudaknya. Naon tuh Cikan urang tinggalian heula siga jelema nangtungnya naon euy. Alah sia eta keur naraon maneh. Kuat gitu. Make jeung mawa awi di naon tah tombak alah ieu mah euy. Penyiksaan hewan atuh sigana mah euy. Tadi tinggali di handapna macan merenya ngegel rusa ieu mah parabot jeung anu jelema ieu meureun. Anjir bener ya mah euy. Replikana euy kuat nyata kieu asli mah jeung nyeleneh ieu di mah bentukna bohol kuat umar-umar kieu nya lur. Ieu mah euy. Otak cabul montong liating ningali nu kieu euy bahaya ya mah. Ayo ulang ninggalin kapal bahar itu euy. Moal balik ngelian nu kieu mah euy. Nah, sobat ulur tingali ieu dipajangkeun oge nya bentuk-bentuk batu tapi leutik ieu naonnya. Wah, ieu mah pergi senjata-senjata ieu mah lur. Digana mah tuh tinggalian kumanehnya hiji-hiji kita lain model batu atau aksesoris lur yang dipajang kieu teh. Ieu teh senjata model peso nya tina tulang belulang tina batu nu diukir lah model leutik ieu teh. Tuh koleksina lur loba kitu nya model jiga pacitan jaga karari ieu teh bentuk-bentuk senjata zaman baheula lur. Fungsina nya keur ngeureut daging teh meureun. Tuang make
karar itu tadi karadekan kuno kieu teh Lur. Tah lamun nu ieu ngagambarkeun tentang fenomena alam merenya zaman baheula tinggal itu gambar-gambarna Lur kat indah gitunya zaman baheula mah. Sigana mah enggeus Lur, ruangan kabeh hanya ku si Jampang di review teh. Da teu aya deui ruangan anu sanes. Teu aya bacaana exitnya berarti keluar mun enggeus beres. Nya ngan sakitu we hungkulnya nu diinfokeun ku si Jampang mah. Sugan kayak aya milik sareng rezekina. Ulang neangan deui lah nya ke tempat-tempat museum anu aneh gitu. Nah bisi minat sobat dulur sok dongkap ka dieu. Ajak we babaturan atau keluarga lah saderek sadayanya. Bawa ka dieu. We paranasaran euy. Hitung-hitung pengalaman we atuh Lur. Nya atos we atuh ai kitu mah nya. Si Jampang bade euwih heula. Oke, lanjut. Wassalam.